Dah jumanta mah teu bener pisan teh meresan sulu teh. Lain tuh belah dinya atuh. Tuh di jajalaneun atuh aing hese liwat atuh aing mah. Nguriling ka mana jelemana sih Udah suluh di jajalaneun teu hidang. La ilaha illallah, ngeunah we molor. Udang. Atuh neh, Itu suluh kunaon kala ditunda di dinya di jajalan urang hese ngalengkah. aing mah meuni teu kaur we pan keur ngeunah-ngeunah ieu teh ceudeum ngeunaheun tiis. Punya ngeunaheun tiis oge itu mah kasaweran deui atuh lamun hujan meureunnan suluh itu di jajalaneun beresan tong di dinya tuh pos lain kolot wae. Heueuh lah. Carekan embung eta mah Kaur we. Tahun tuh kai dengan anu kudu ku aing wae teh da oge Aing mah pigawean pan jadi 2 kali. Aing teu ngagugu. Sulit deureuy buleud-buleud aing teh lah. Amari suluh harua gunuk na itu bedaan dapur apa yang digeserkeun ka ditu dapur dorongkeun we terus. Usingkeun gawe pisan aing Kaur we aing teh hayang istirahat. Abong tah. Tak naon geserkeun we ku sorangan. Teh. Geus kieu teh kagang istirahat hari yang sangat menyenangkan kudu nama. Adatna sudah hari tadi bubu deureuy buleud-buleud. Hayang teh sing sadar aya salaki keur istirahat teh. Ulah diganggu teuing. Beres lah. Nih, geus tah suluh teh beres. Aing molor deui ngeunah-ngeunah keur molor. Pagawean geus beres mah. Sugan si Piah moal ngacaprak wae lah. Sare deui aing teh mah duh. Suluh, aing tadi jangan didinya. Geuning ngarangan suluh biasa nama jalan dieu. Aing mah kumaha sih? Teu bisa ngaliwat. Jang Jumanta. Jang Jumanta. Aing mah. Jang. Nama-nama teh ieu budak teh ampun. Biasa lagi mama jalan dinya kunaon ayeuna dipindahkeun ka dieu. Aduh aing ya. Aduh, ieu kunaon ngalakan deui. Tadi rasa teh. Aduh. Jang Jumanta. Jang. Aduh, ieu budak bisa sampai sare wae. Jang. Aduh, naon deui wae sih mak ieu teh lah. Naon? Kau pisan. Aduh ampun, Jang, itu pindahkeun suluh. Geus bieu geus dipindahkeun. Naon? Geus dipindahkeun, bieu geus dipindahkeun. Itu jalan emak
biasana sok di jalan dinya lain kunang dipindahkeun deui. Emak teu bisa halengkah. Geuning bisa mun ka dieu ka hareup. Kumaha ngomong naon? Geus dipindahkeun. Entok sok jalan ka dinya atuh. Da geura pindahkeun geura ka ditu. Jor teuing aing lieur. Ku sipiah di kadinya, mak kadinya ning melor di kebon aing. Tah ieu jang pindahkeun suluna ka dieu biasana masuk jalan dieu tah. Ampun dah. Geuning Nyai. Jang Jumanta ka mana Nyai? Nyaho eta mah ngobrol jeung saha mak ho. Hah? Emang ngobrol jeung saha dieu. Jeung Jang Jumanta ieu tidak sulu dipindahkeun ka dieu. Jalan emak biasana ka dieu kunaon ayeuna ngalangan ka dieu. Ye, eta teh sulu teh tas menang mindahkeun ngahalangan jalan uing ali kaluar pindahkeun ka belah dieu. Heueuh Nyai ieu kan jalan emak ieu teh. Nah, kuring keur teu jauh atuh meuni ka dieu tah, liwat teh ka dieu ngeunaheun tina pantot teh lempeng ka dieu. Ulah jalan dinya. Jalan dia mah nguriling kanu hawu kena jadi kumaha mun ditu di dieu mah hese jajalaneun kudu nguriling heula. Emang perbodan li dieu suluh. Mamang geus geunahan jalan dieu kunaon dihalangan atuh Nyai. Amun mah pindah jalan dia mah atuh kudu bebejah heula ka pamarentah badan kudu pindah jalan. Emang jalan umum iya kudu bebejah heula ka pamarentah di emak. Kali tiri tu lapas ka di lempeng naon hesena atuh kudu nguriling heula ka dieu aneh mama. Ari Nyai kunaon kikirisikan ngomongna Nyai. Krisikan dijepat ka sana mah ieu. Aing yang di gorogot bener ini teh ku aing. Geus ari kitu mari dipindahkeun kumaha ka dieu teh ya. Kumaha dieu teh. Betul menang pindahkeun. Mak eunah jalan dinya Nyai. Lagi ada kumaha ya ala rese nah ku ka dieu. Kunaon ka dieu teh ya atuh Nyai. Wah, buka sana mah ini teh. Mama rek balik ari kuku wae mah. Moneh nanu kuku batu tibang babare jalan tini kali lempeng kayak nguriling kadinya. Ini wah ngurus tonjong pusingkeun aing mah gara-gara sulu. Aing mah aing balik ka mana aing? Ngilu mak.